Kami raya lu mundur miwitin layangan. Yang akan semua pangabaktos Gusti muga katampi kalian kapingahan Gusti ya. Masya teh ngomong tadi juga na turuk-tukan gitu nyuruk-tuk. Hehehe. Semada stere Gusti. Tereh naon? Tereh gajihan. Ada kege gajihan semohon. Calukan batur-batur. Boros bes. Beres bos dan boros bes. Apun dan Gusti tibulak dibalik. Daya bibir. Tadi mah tuh sok ganjang wae Gusti aya sedih teh Gusti ah. Sedih kunaon mana cing sedih. Tingali ku Gusti Prabu ningali Gusti Pati abdi boog sakit kusutna. Sangka mah keur bunga. Lah kunaon? Ah, Gusti sedih. Naon? Persib eleh. Eta Persib eleh Persib gede Gusti ku Cina. Oh Patilu. Dodoh teuing sumuhun abdi mah duh ku pami Persib eleh teh abdi mah diokna mah kamari mah. Abdi mah ku Persib paduka kumaha Gusti. Aduh ampun. Nya TV ge peupeus tadi. Dah dibale dong ku abdi da eleh. Da abdi mah ku Persib teh waduh ka kumaha abdi mah margi abdi mah darah biru. Darah biru. Ngadin ten abdi mengadaharan bulau. Bae naon? Meh darah biru. Eta teh jadi darah biru ka UGD Gusti. Iya. Daweur atuh ngadahar bulau. Atuh siapan hayang darah biru. Itu Gusti abdi mah ku Persib maduka kumaha Gusti. Mata kaina rada sedih. Tapi mudah-mudahan dina liga mah juara kahijinya. amin eta. Dina liga mah mudah-mudahan Persib teh juara kahiji. Amin. Margi abdi mah ku Persib duh duka kumaha Gusti. Wah, Cinta mati cinta mati ka Persib teh Gusti. eta. Margi abdi mah turunan. Wah. Turunan ti saha? Tip abdi mah turunan Persib. Iya. Ti karuhun abdi mah pun bapa resep Persib. Sip. Pun biang kana Persib. Iya. Komo pun biang mah di kamar ge dicet biru. Pun biang mah resep ku Persib. Iya. Pun aki Persib. Sip. Aki maneh simohon. Hari ini tahan ini mah Juventus. Tiga liga Itali eta mah. Nah beda. Nah eta nini abdi mah eta beda nu mata ku abdi mah nini eta tadi aku. Jadi aku Dicoret tina kartu keluarga ge. apa nama baju Nya. Nu lain-lain ka Juventus. Padahal kurang kumaha Persib sakit gagahna. Iya atuh. Nya abdi mah ku Persib maduka kumaha Gusti aduh. Abdi mah. Ku Persib mah nya lah kaedanan abdi mah ku Persib teh. Nya cinta mati. Ari Gusti sok main bola. Baheula mah keur leutik osok. Ari ayeuna tara olahraga tuh. Subado jagjag. Nah, ada olahraga malin main bola sih teh. Tinju ge olahraga. Is teu tiasa. Kanggo ji simak di mah olahraga ngan hiji-hijina main bola. Wah, ieu mah ya. Nah, teu tiasa hiji we main bola olahraga mah. Tinju ge olahraga teu tiasa. Sok bayangkeun. Margi dina main bola mah aya tinju. Tapi dina tinju teh aya main bola. Tapi Dina main bola aya tinju, ya. Nah, geuning soe nu gelut. bener. Sini tonyok. Berarti teh main bola tinju. Tapi tuh dina main bola mah aya lari, dina lari mah teu nyelak bola. Bener. Jeung deui main bola mah aya pertanian. Pertanian naon? Eta jukut. Disebor eta jukut eta pertanian. Masya we, cuman kumaha abdi we. Sareng deui dina main bola mah aya piriwit. Piriwit naon? Eta wasit. Wasit. Mah nya miriwitkeun bade ku kokol. Tapi heueuh tuh abdi mah tapi heueuh wae. Nya. Dina main bola mah aya bendera. Aya. Naon eta wasit di pinggir jalan? Di pinggir jalan, pinggir lapang kesemuhun eta. Tuh, abdi mah ku Persib maduka kumaha main bolanya? Iya beres. Ai Gusti kantos ka Mekah ta can.
naon kantos ka Mekah naon ka Mekah naon ka Mekah ka itu Arab acan ka Mekah itu da salira mah beunghar loba duit umroh lain meser korma bebal korma mah di dieu loba eta mah korma nu amis tapi di Arab mah aya petik korma sendiri naon korma muda sumuhun anu hejo kene atuh kesed mah kesed ngan hasiatna lain deui nah pokona mah korma muda mah Gusti wah kumaha pokona mah jegjreg kumaha pokona mah mineng ngadahar korma muda tah naon sia pokona aduh aing kumaha nya pokona mah Gusti tah korma muda mah tah bertenaga ngajak gelut ka aing Allahu Akbar kumahanya hese dunungan teu ngarti pokona mah Gusti korma muda mah puntennya abi mah ngarewos baik bade ngarewos yos baik lamun mineng ngadahar korma muda dangukeun ojo ngeletakan juli atuh amis jero we leta punten Gusti korma muda mah hasiatna naon asli no demi Allah kitu teh wah nu bener wah daeki eta korma muda mah Gusti wah abdi mah saminggu tuang korma muda mangocai tara kuleungeun mangocai dina emer tara kuleungeun karena naon kaitkeun kainya eta teh kabawa ngajepret Gusti karena bujal teh pret cicing siapa barudak mah ngarti ngejedog blang nu ngarti teh ibu-ibu mah pasti nya karena bujal teh bleng tapakan Gusti atuh nya kagelang nih panganten seuri berarti pernah teh ya beres nya kitu omatnya pesen Gustinya ya mesen 10 kilo nya abdi hoyong korma muda Gusti nya abdi mah korma muda lamun bagat angkot tara kuleungeun kumaha ku eta we Gusti teh wah kieu we di tengah jalan teh Gusti teh wah angkot teh areureun nya dalapan eureun sakalian jeung polisi abdi ditewak sisi jalan atuh naon ajig mau balik makanya mau balik datang si ieu mah mau balik ajig mau kunaon atuh kacau tadi nama hayang tenang hirup di dunia teh datang si mah asam urat naik deui ieu kunaon atuh kunaon panya budak jelema teh jauh anjing teh bolot goblok komodino tiis nyaho aing teh komodino tiis kieu beuki budak celina di beton jeung goblok mah dina tiis kieu mah beuki jadi budakna teh lain naon ketek ka aing nanya ka wajing saha nu maot anjing bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan bisa tutut jeung galengna ngahulang padahal mah cerita teh ngaguru dina jelo-jelo teh kiranya tempogra cekan nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima ulan tuh cek aing oge anjing kulan sakitu tarik dunungan nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ai ditarima sia teh naonana iya
Naon anjing. Aduh, dengekeun Ali. Aduh, si anjing, aduh. Ketika aing minta tulung geranya merong. Merong kumani kita. Minta tulung geranya ngerebo. Ada kita tante. Acan belegu atuh kelas si teh. Kakaredek si teh. Ayo, jangan malu-malu. Aku menunggumu. Elgio. Lihat mama. Ciluk. Wah. LGO karena Ieu teh LGO anakna LPG anjing. Aduh, nya merong. Aing masuk lalajo na YouTube. Aing teh apalan itu nu anjing. Pe. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Sungut bau bangke alhamdulillah. Elgio. Pe anjing. Nada hujan teh tos root. Aya cai mungsat jabat ti budeg teh boloho janji. Nah, hujan teh bau jengkol anjing bojeng. Alah. Alhamdulillah ngiring binga. Naon anjing? Alhamdulillah iraha. Naon iraha? Lain iraha sungut sia bau bangke. Olo itu rekawin aduh jadi. Eueuh nu kawin anjing. Sungut sia bau bangke dulu itu ka urang mana? Eueuh nu kawin. Aduh urang Citespong. Aduh anjing. Kumaha we anjing kumaha lieur aing alhamdulillah ngiring binga teu sangka mudah-mudahan jadi kulawarga nu sakinah mawadah katut warohmah. Masya we anjing amin mudah-mudahan. Didoakeun. Lan. Naon oh, dunungan ge bade ngiring ceserahan. Ulan. Sumohon. Naon ngange batik. Dunungan bade ngabagi-bagi batik tenang. Gusti urusan batik mah kalarisan abdi gaduh konveksi. Abdi ngadamel batik nyata batik polos. Di mana anjing batik polos sia? Tenang Gusti urusanna. Ulan. Sumohon. Oh bade sakodi mangga. Naonnya? Oh mana mah butuhna teh 50 urang. Oh tenang. Gusti 50 cenah. Ish 50 teh sakirang. Nah, cumohon. Oh, mang bulan. Leres, 50 tenang di ACC kudunungan. Dunungan urang baget. Tuh gini bager. Si anjing. Alhamdulillah bade leuweuhan 5 siki. Tenang naonana. Cumohon kieu tuh hiji-hiji lieur abdi ye. Eueuh nu ngomong anjing. Batur jarempe oge. Terbalik saya diuk. Kulan teu ngomong. Tah kudu ngomong wadegeun geus tah. Hakan geus sia. Wayah kieu aya amulan. Nah amulan teh bau tahi. Lain amulan mejus anjing. Budak-budak teuing teh. Yang aku cuma apa-apa Gusti Kulan. Diterima. Alhamdulillah ya pikir naon. Ya anjing. Ngomong halus. Ya aya perlu we say kulan aya perlu mah geuning aya mah oh anjing eta yang irung si goblok. Kumaha teh liang irung atawa hong teh?
Siapa oksigen teh boros beleguk. Ulah kitu ka batur teh beleguk. Kabina-bina teh maka jeung nirong aing jigahong. Atuh dina hong mah goblok aya cucurut, aya borit. Lain aing mah irung maneh segede kitu kumaha teh? Teu meunang kitu goblok. Eta irung bekah anjing. Maha caritana. Eta caritana kumaha? Bala keur olok aing teuleum kana minyak tanah. Jadi ngabokahan irung aing. Dulu itu irung wungkul itu teuleum teh. Oh. Rebok dengan kegedean kieu tapi di dalam kekurangan ada kelebihan. Naon kalewihanana? Urang teh kebeneran ayeuna teh bisnis sate. Sate naon? Sate bakar. Apaan batur mah ku hihit atau ku pas angin? Ari maneh Ku irung. Gareuleuh atuh. ku irung. Oh, Kumaha? hos gitu ta. Eta teh asak. Ari asak mah asak ngan jadi hejo. Nah, Korong goblok. Pinu kuleha. Yang teu kudu make uyah langsung asin, bro. Beda-beda teng alami. Tenang ya Gustinya. nya Tuh nya cek Gusti oge. Beda-beda teng. Geuleuh tapi payu sia teh mah dagang. Sia jeung sia goblok pan nyau budeg. nutur-nutur wae si goblok teh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anjing. Amin. Alhamdulillah abdi ngiring caliknya. Mangga. Gimana calikna? Mas Jawe. Abdi dipangkar di dianya pek. Aya gaib di dia mah ya. Nyamak makno unik ulah. Urang cari si Diterima alhamdulillah anik nami mah etna anu ni harap unik ni mak ni yang jangan wengi uniknya nya alhamdulillah aya naon ni unik ulan daguan oh nyai mangga ulan ini aya mak ni anjing goblok meuni eueuh nu sempurna babaturan aing sia gede irungna sia pongpet anjing mua balik anjing lain malik ngitu malik ni amat nun yang ngomong ya nyawa nan amat nun yang menang itu kami nak minat nyai monok ngelok man unak ni grup nyonakan ngomong ni kami nak minat nyai amat nun yang ulang hinak uniknya naudana ulang hinak amat nun badan yang ulang itu ngahinak amat nun ngomong ni hampura ulah mena hampura menak ni menak nak kanyalahan ni nyeun kami nak minat neuing hampura enak ni disebut nanti mau ni heming naon mau ni heming aya muning lain aya muning mau ni heming oh ayo nu camping Allahu akbar lain ani goblong ya mah Mone eming ning ahina kana unyud. Oh ngahina wuyud. Nyage nya aing mane mama aman nyage aing pagawean maneh naon? Nguruk mokngal. Naon? Nguruk mokngal. Guru poka bener. Guru penyanyi ya iya no. Asli nasihat ini aing nguruk mokngal. Akmal ade ahnin saha ade ahnin ni keneng heng
Ada Astrid, murid aing. Iya guru tadi. Langu nyanyian ni menang unang. Unang mana? Cisok. Langu nyanyian ni anjing. Ngan ngomong cuma. Cisok lagu Jayanti anjing tempat nyanyi ka aing. Sok nengek ngomong. Wani murid tu ya lagi. Oh jangan kebret, lotik aja lah kebret tete. Tadi nama nggak beret. Tak ni lah, mangak kebret lah, goblok dulu kali ni kan. Aslina mah kitu kata-kata nanti. Acung lagu itu sih, lagu Darso, lagu Dano, ayo mi, lawan. Nah, nya ewanan mengerkapangi kali kapangi aja, kapandem. Ngomong ya mah kami nih ya mau awah pahlawan centil gitu mana mak nungak nengok wae kamu aduh dong halangan siap wae Wani kedudukan itu. Gening maneh ka dieu ruhiat. Di atas kita tadi iat teh ka dieu. Ada iat bawa ayat. Yat. Aya naon? Lain maneh teh atuh tunuh mantok ka dieu. Ari tunuh mantok ka dieu. Urana. Cik atuh rek sare pada imah we. Ya tapi tetegaduh bumi Gusti Kula. Ya. Begadang wae, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya begadang boleh saja. Kalau ada keperluan Si anjing. Keperluan. jangan keterlaluan banyak. Kadang muka pucat karena darah berkurung. Kurang aja nih kurung. Kau Ustaz. Siapa jadi rawa jadi kita mata aja jadi keadi tepuk. Karunya di derewas ku aing anjing mata na biji ya.